Assalamualaikum Sampurasun Mitra tepang deui sareng bidangan carita nyambung olahan Kang Rizky Nur Azani oge biasana Kang MH Ubaidillah. Carita nyambung anu ngabantun judul Mangsa Bulan Warna Peteng ieu tos dugi kana episode 8. Kumaha seusehanana Nunun Arimbi jeung Suma nu ngalalakon dina episode ke-8. Mangga urang sasarengan lanyepan kumaha terasna. Mitra wilujeng ngabandungan carita nyambung Mangsa Bulan Warna Peteng biasana MH Ubaidillah episode ka-8. Sakumaha dongeng Suma nya didinya jeung tidinya sing saha oge bisa nempo jeung ngalanglang dimensi alam sejen tangtu manjing izin Abah kuncen heula. Kununun harita katangen sakorepatan dua cirim anu ngajuringkang ka bibir tukang kembang 7 rupa geus nebak kana beungeut. Sakumaha oge pangalaman Nunun sempet ngebirik hidig ginggiapeun samangsa kaangse hiliwir ambe boeh kadaluarsa kalangkang kuyir bebeakan peting kamari atra dina kongkolak panon hiliwir malati jeung adu manis kekembangan nyeureud kana pangambe samangsa lengkah duaan ngabanyat kana sengkedan bahbir kawung memeh kolodog saung nu matak ngabiri gidig keur Nunun mah ku nyelangsang oge aambean menyan jeung hiek boeh kadaluarsa. Manehna apal kana ambeun nu karitu alatan diwanohkeun mimitina justru di tempat ieu. Sampurasun Suma ngarengkuhkeun awakna sanggeus ditincakan sekeset deui kana bangbarung. Taya sora balesan ti jero jempling sajongjongan nepi ka Suma merlukeun amitsun deui keur sababaraha kali. Panto kakarak ngareket lalaunan lol sirah dibaguded ikat calude. Rampras monggo kalebet paukna teu eleh rengkuh. Suma anu ingetanana ngoncrang apal keneh mun nu ngarampes manehna duaan teh juru kunci patapaan pasir jurig. Duaan mendeko bareng jeung Ki Kuncen nyodorkeun cai herang dina bekong awi kalawan isyarat ka Nunun sangkan sagancangna dileguk. Alah batan ti budak parawan tingong leungeun Nunun nyamber bekong saterusna dileplek tepi ka ledis. Teuing pangaruhana anu rohaka teuing watek hawa mistik lingkungan kitu petana teh teu nyalahan karasa ku dirina cai teh nyaliara kana sugag segog waruga jero plumblang marung kaut kalbu pating taraktek saurat-urat handapeun buyar bangbaluh kacape salila dina lampahan jeung kurusukan ngajugjug unclut uncak jurig atawa pasir jurig. Horeng Ki Kuncen mah geus nyaho ti memehna. Mun nu ngaran Nunun rek datang ngadua kalian ka dinya sanggeus tepung purnama tina puteran ke-12 bulan tepung geulangna. Sama sakali Nunun mah teu utang itung. Sanggeus lalakon panyerepan taun kamari Abah geus ngajodokeun Neng. Wonten mitra sanggeus lalakon
Panyerepan tahun kamari Abah geus ngajodokeun Neng sacara damitur goib ka Sang Hyang Banaspati. Dina sapoena Neng baris dilomokan. Dina sammingguna Neng dijuuhan ka hayang haliah dunya. Dina sabulana Neng dibayuan jeung dina sataun Neng dikawinkeun. Poe ayeuna jajeg sataun Neng. Suara Ki Kuncen datar serak-serak cibrug sawatara suma elegeg kaget. Nunun mah sigep ngabandungan tanpa robah pamulu. Nurutan Kuncen datar. Jadi malam Jumaah kamari teh malaman munggaran panganten Neng. Harta banda katut kadunya barana geus ditransfer ku Abah ngaliwatan wesel goib waringin ganda babarengan jeung kilirna Sang Banaspati. Bales dendam Neng kapopotongan geus di ACC sarta perlakonan nana ukur kari malikeun dampaleungeun. Kari nunggu waktu anu tangtu ceuk Ki Kuncen deui ngabahkeun saterusna ngarenghap jero pisan ngeusian galon jajantungna anu ngulumprung katiisan. Beungeut suma nyeak ngabeureman lantaran karasa aya peupeuhan kana puhu ceulikna. Jero uteugna ngagolotrok tapi asak pangalaman jeung masagi jejeuhanana mampuh nyemputkeun warna beungeut. Janten anu wengi kamari dongkap ke kamar abdi saterasna mulang deui teh wujud Banaspati atuh nya Bah. Nunun muka sora tanpa robah roman beungeut. Teteg musna dengkekan ka inggisna. Kitu nu kalenyepan kusuma harita. Bisa jadi efek tina cai parancah anu disodorkeun tadi pikirna ngimeutan. Sedeng cai herang sajena kapan masih dina amparan samak pandan malah teu disodorkeun ka deurina. Dina bilik tukang katenjo kusuma figura sedeng anu di jerona aya tulisan kaganga. Manehna ngarapal rumus tulisan preh we hiji ngaran Ki Dipa. Bisa dipastikeun tangtuna ngaran jelema harupeun anu ngaabahkeun dirina. Mangkahade ieu Banaspati teh masih baraja tunggal anu ngalulut pisan kana hanyirna getih heuwih eta kacida rampusna kana nyarean pangantenna alias maniak kopulasi ceuk basa legeg ayeuna mah. Ki Kuncen nyingraikeun simpe. Kumaha maksudna Bah? Suma teu kuat hayang mairan. Manehna lahir samangsa malam Jumaah kliwon malabahan pisan jeung kajadian bapana cundang ku saurang patapa anu mumpuni. Sarta kiwah jadi sulu langgeng dina kawah puncak Gunung Dieng. Samangsa warugana ajur direrab seuneu kawah. Manehna sempet nitiskeun intisari sagala kesaktianana ka anak anu karek porojol kalawan resiko tiwas indungna oge. Ki Kuncen nyelang ngargot heula bekong badagna saterusna ngaherang kana lalangit imah mangsa ngalalana di Gunung Dieng demi udagan kejayaan dunya. Tetela ukur ngukir nasib dirina ngajelek kedeg jentulan Kuncen. Mitra kajayaan anu diimpi-impi katugal gugurna lakon hirup topo broto. Manehna teu walakaya mapalerkeun sahwat libidona. Aneh sidikan panona teu bisa diajak kompromi saupama neuleuh pingping anu ngagalempong lemes komo jeung pipi leueur maturan eplok cendolna parabot tiup.
tepi kakiwari mitra teuing geus sabaraha puluhan wanoja jadi korban kahanaangan hawa libido dirina awahing ku rampus tepi ka pancakaki jeung anu ngaranna klasifikasi wanoja. Nah wanoja biasa atawa wanoja ti dunya lalames tapi kaloba wanoja ruruntuk nafsuna ngalaman vaginismus intisari segala kesaktian suma ngagarendeng kontan ki kuncen melong kana beungeut manehna nunun mah ngadon cungang cingeung. Tah nu kitu teh ajian brajakala Banaspati nampa warisan eta ajian tinu jadi bapana ki kuncen ngencengkeun jeung ngecengkeun curugna ka nunun nuker melong antem bari sakapeung unggut-unggutan ngakolak hate suma ngadenge dadaran kitu manehna geus pancegrek ngawin nunun nu geus dirarancang baris ngelahirkeun budak-budak lalaki anu dipicam-cam. Goblok pisan si kuncen suma kegelendeng di cero hate masalahna deui kapan dirina pisan anu nganter nunun nyasab ke tempat ki kuncen teh nyasab tepi ka tempat ki kuncen teh sasat diantar ku manehna tunggu sia diba aing bakal palitungan suma kekerot cero hate beuting ninggalkeun bakalna mitra sawatara suma nunggu di rohang tengah nunun digiringkeun kaluar muru gorowong bongkot caringin badag teuing ti mana mimitina jug mucunghul tangtungan jajaka ngabageakeun wanci janari gede suma nyangkeh cangkeng lenggik nunun mulang mapai jalan satapak pudunan geremet puncak curig atawa pasir curig bangun ngadadahan ti tukang beki jauh turun mulang mah asa nyerepet beda jengker naikeun korobas kalahan parkir saung kopi hiji dua masih keneh aya anu muka kopi bajigur atawa bandrek ambuna geus megat laingkah tiris yang ka warung kopi helayu suma ngaharewos tong di dia atuh Kang ngaraoseun teu nyase deui nunun ngarenghik ogo bari nyusupkeun sirah kana dada suma oke atuh bari mulang urang nyimpang heula ka pamandian Bukit Tonggohnya alim nunun ju males nunun ngagurinjal mesra da moal ibak ukur nongkrong ngalandongan tiris leungeun suma palid kana gado lunyu anu herang wanoja jeung cumanana tah pame kitu mah sae bit beureum saga nyemprung deui ninggalkeun palatar parkir ngadius kakidulkeun nu ngabonceng jeung anu diboncengna seurih alirkeun energi haneut sakujur awak nyanyap hawa gunung meusan kaungkulan komo beulitan leungeun nunun beuki pageuh rapet lir moal bisa dipisahkeun deui nunun sabenerna mitra nunun sabenerna mah lian kutiris tapi oge dibakutet keung reuas kareureuhnakeun sanggeus memori uteukna normal deui cecelengengan omongan ki kuncen ngagelendrung harus cenah dirina geus dicodokkeun ka makhluk lalames bangsa Banaspati junggiring tatangkalan anu paslap jeung rurungkunan ngawangun silawet raksasa kenca katuhun jalan mentangkeun aura serem haleungheum aya nu aneh malahan dina ceda kiceupna katiten tangtungan ngabeleg-beg anu dilengkepan gembal buukna nunun biberi gedigan lain deui jeung anu ngetek dina rohang dada suma kahariwang jeung gegedeg amarah salila nganganteur jalma anu diperbudak seuneu dendam jeung kejayaan duniawi ka puncak curig kakarak ayeuna muncul perasaan kitu ngenes
kaki kuncen ngagolotrok dina uteukna. Nun teh kabulusan atawa sieun suma meuraikeun hawa nyanyep. Duanana Nunun nyorowok sempet leungeun suma ngagarayam kana ping-ping wanoja anu diboncengna. Ciletot nyewit puguh Nunun ngagurubug ogo. Motor ngalangsam kana lamping pasir tonggo. Lebah tikungan atra dua tangtungan make seragam satpam ngupat ngapit leungeunna. Beuki deukeut ebreh beungeut-beungeutna dibakudet kupluk. Motor di rem lalaunan tapi naluri kajawaraan suma nangkep anu teu dipiharep. Ku kituna mesin motor teh teu dipareuman. Nunun anu diboncengna beuki naplok kana tonggong suma. Paehan heula mesinna blor sada gorowok tinu jangkungna. Hati-hati, hati-hati. Nunun norok tok harewosna nembus kendang ceuli suma. Kareret ringkang anu belah tukang mesat barang herang tina cangkengna. Suma nyendekeun mun puting eta baris adu hareupan jeung anu ngaranna Karaman. Pasti maranehna lain satpam komodeui petugas leuweung mah. Kitu naluri suma neguh-neguh mesin motor gentak di paehan. Lungsur sakedap sayang, suma ngaharewos. Alim atuh nun sieun ieu. Malna naon? Sing bercanten ka AA. Sing bercanten ka Engkang. Sakedap da. Bareng jeung mepedna motor ka sisi, hiji barang ipis tiis napal dina beuheung handapun helm suma. Jelas lain sakadar gertakan. Nu napal dina beuheungna teh tangtuna bedog. Nunun ngayek-yek meh-mehan ngacerit. Hayang hirup, ngajedog goblok. Mana kunci motorna? Ke, cua ngobrol heula sakedap mah kisilah. Ceuk suma tenang, sedang sirahna anu di helman keneh mere isarah sangkan Nunun nyisi. Meped kana tangkal badag, peuting can sabaraha simpe. Kalemengna masih bisa mantuan atra sagala gerak. Ngaroko heula sobat, ceuk suma rengkuh. Loba bacot pisan. Loba bacot sia goblok. Dieuh kuncina. Takrak. Nu napalkeun bedog kana beuheung suma nyentak. Tapi sentakanana ditungtungan ku gorowok seueul lantaran kenggerongna disodok ku peupuh ajul gedang suma. Suma heureub suma mepes kana kengkerong lawan. Blesat lir kilat disusul jejeg sapatu bot kana hulu angeunna. Da wungkul kitu tejehan nenggel oge ngahantem baturna anu nyuruntul ti tukang. Jajak sapatu bot ngegedor pigelang anu keur nyekel bedog. Bedog meclang harita keneh sedeng nubogana nyungkur kana kuta teu mingge deui lantaran beuheungna dibeset balati tina leungeun suma. Balati otomatis anu saliwatan mah moal katara ukur naplok dina pigelang mirupa aksesori. Saurang deui maksakeun nubruk tapi ngadon sasoroh kojor lantaran hulu angen jeung pundukna jadi sasaran empuk tukur jeung siku nenggel anu ditarajangna. Hiu des disakalikeun bru lir kapas kacayan sebret tarangna didodet ku tungtung balati sakalian mukakeun kuplukna sakadar nyirian sakadar ngagurat dina tarang lawan. Itu cek pikiran suma. Waktu episode cerita nyambung mangsa bulan warna peteng kasalapan cekap sakiheula insyaallah disambung deui. Wassalam sampurasun heup heula cag.